warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarkan deui dina acara dongeng Sunda garapan Sisma Bakekok neraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari jejerna Aji Kasakten karya Kang Carjun Bakekok dina dinten ayeuna insyaallah neraskeun bagian anu ka 61 nanya. Mudah-mudahan di acara dongeng tes ngajantankeun panglikur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana atuh ku kituna pribados ngaturkeun nuhun we kasadayana antos masihan rojongan kana channel Sisma Bakekok saingga channel ieu dugi ka ayeuna insyaallah masih kena tiasa didangukeun ku palawaki sadayana. Atuh kanu teu acan masihan subscribe mangga di-subscribe. Nah, channel ini bagi channel subscribe mah gratis gitu ya. Hatur nuhun mitra-mitra, hatur nuhun pisannya. Mitra-mitra supados yang kolong tinggal waktos, mangga atuh urang dilajengkeun wae ieu dongeng teh wilujeng ngadangukeun, wilujeng manco. Pamirsa sadaya, dina dinten kamari teh nalika Ki Batara anu bantrok kakuatan sareng Ki Rumbe jalmi anu nganggo acuk bodas harita. Corelat harita Ki Batara ngacorelat nyampirkeun ka Ki Rumbe anu mundur ka tukang aya kana 4 lengkahna. Ngan sakit tuh geuning kemampuan deui. Sok grabeakeun sia tanaga teh. Ceuk Ki Batara harita bari nulak cangkeng panonan neutup seukeut ka Ki Rumbe anu keur nangtung aceuk. Batara. Kaula can eleh euy. Sanajan kaula memang kaula ngaku tanaga lapisan kaula teh cukup keur anjeun. Tapi kaula boga jurus anu memang can moyan deui. Gerak kaluarkeun ulah loba omong sia. Harita Ki Rumbe katingali masang kuda-kudana rakadak. Ari leungeunna duanana harita disolodorkeun ka hareup. Sukuna siga engklek. Ki Batara harita kerung sebab dirina kakara ningali jurus anu samodel kitu. Tapi manehna teu gagabah. Lantaran musuh bisa wae ngagunakeun ajian anu memang di luar dugaan cek manehanana. Harita Ki Batara taki-taki rakatak Ki Batara harita ngawatak kakuatanana bari mancuhkeun tangtunganana. Ki Batara mancuh nangtung dina tangtunganana. Ari harita Ki Rumbe anu ngagunakeun aji bayu tongtong. Nyaeta mangrupa kakuatan leungeun anu bisa matuk tur ngabolongan kana naon wae anu keuna ku leungeun manehanana. Corelat harita Ki Rumbe nyerang ka Ki Batara anu keur nangtung aceuk. Katingali awak Ki Rumbe harita sakolepat ibarat kilat nyamer kana pelebah dada Ki Batara anu keur nangtung. Ki Batara harita kaget kentak harita mundur ka tukang bari nepak kana pelebah leungeunna. Tapi aneh. Eta leungeun sasakan ditepak maka kakuatan tangan ke jero. Teu goyang. Ki Batara harita luncat ka belah sisieun lawan. Bemaksudna arek ngarah kana pelebah iga burung lawan anu keur nyangikir. Hyuk. Harita Ki Batara nyerang make peureub anu bulester. Hyuk pros. Lantaran harita Ki Rumbe ngacuralit ka belah tukang nyingkahan panarajang Ki Batara anu ngahiup bangbaraan. Harita Ki Rumbe
nyerang deui meuni sakilat pisan ka Ki Batara atuh puguh we. Ki Batara harita geus teu bisa ngahindarkeun deui. Kapaksa ngapendung di serangan Ki Rumbe anu ngablesur lir ibarat kilat. Yuk geduk das. Jalijeug. Harita dua nana masing-masing mundur ka tukang. Ki Rumbe mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Sedengkeun Ki Batara mundur ka tukang kur tiba setengah lengkah. Harita Ki Batara mencrong ka Ki Rumbe. Tetel. Sanajan manehna tina tanaga lapisan eleh ku aing. Tapi jurus-jurus manehana ngabahayakeun. Kurang ajar sugan mah. Ceuk Ki Batara harita berakatak Ki Batara harita watak kakuatanana. Jurus-jurusna harita dikaluarkeun ku Ki Batara. Corelat harita Ki Batara ngacorelat nyerang harita ka Ki Rumbe anu keur nangtung. Ari Ki Rumbe kaget diserang dada kawas kitu teh atuh. Harita Ki Rumbe nyingkahan panarajang munsuh. Tapi orokaya panarajang harita Ki Batara leuwih cepet tibatan manehna ngakibarkeun awakna. Atuh nu antuk nama harita dada Ki Rumbe kabeunangan ku tenggelan Ki Batara. Yuk geduk das geduk. Juralit jungkel harita Ki Batara anu atanapi Ki Rumbe ngajungkel ka tukang. Awakna ngagedebru harita dina panggung. Nepi ka ingeung eta panggung. Atuh eak-eakanana harita para nulalajo. Nepi ka eak-eakan pisan. Lantaran ningali musuhna Ki Batara rubuh sabar harita. Harita panitia ngitung ti hiji nepi ka 3. Tetela Ki Rumbe nyerah. Teu kuat neruskeun deui tarung jeung Ki Batara. Antukna harita Ki Rumbe digotong ku para panitia kahanapeun panggung. Anu saterusna harita ngacorelat deui tina panggung ti handap ka panggung. Hiji jelema anu penek. Sirahna botak, ari awakna busekal. Corelat. Harita ka panggung, sanggeus aya di panggung cocorelatan bari muterkeun awakna. Persis we jiga monyet anu memang kalaparan. Harita Ki Batara neuteub eta nu kakarak datang. Manehna teu bisa ngaremehkeun bari tetep waspada Ki Batara. Ningali ka jalma anu pelek peteklek tur hideung. Saha diwayu aya jalma aneh penek datang ka panggung tapi katingalina rinceung ye. Ceuk Ki Batara. Harita teu loba omong eta jalma pendek narajang ka Ki Batara. Corelat jeung. Leungeunna anu kararuat harita arek nyakar kana awak Ki Batara tapi orokaya Ki Batara lain jawara sakatiga nya oge manehna kakarak makalangan di panggung harita. Tapi Ki Batara geus boga ngaran ti pagurona nyata paguron Kalingga. Manehna dipercaya ku guruna minangka wawakil anu jadi guruna ti paguron Kalingga. Ari Ki Batara harita ngawatek kakuatanana. Serangan eta budak leutik tur hideung teh. Atanapi jalema leutik tur hideung teh ditahan ku Ki Batara. Atuh puguh we. Begitu ditahan harita yuk geduk das. Bangkieung gubrag eta jalema. Ujug-ujug ngagubrag dina ieu. Geus teu bisa neruskeun deui gelutna. Tetela teu boga pangarti anu luar biasa. Sanggeus kitu harita aya sababaraha urang ngantri ka Ki Batara. Sanggeus Ki Batara ngelehkeun aya kana 5na. Harita anu terakhir ngacorelat hiji jalma anu make pedang. Katingalina awakna jangkung leutik. Ribukna gondrong
tina tonggongna katingali nyolegreng pedang. Pok eta jalma ngomong ai sorana leutik. Ki Batara, kaula ngenalkeun Ki Pedang Sakti, ceuk eta jalma. Ngomong mani petengkreng, nyebutkeun ngaran Ki Pedang Sakti. Kaula Ki Batara. Urang kakarak papanggih ayeuna. Tangtuna anjeun hayang ngasaan beureunan jurus kaula. Ceuk Ki Pedang Sakti. Hade, lamun kitu ku kaula diterima. Ceuk Ki Batara harita bari siap-siap. Da eta mah harita si Pedang Sakti teu kanyahoan nyabut pedangna, nyaho pedang harita geus nyampak di hareupeun Ki Batara ngolepat lir ibarat kilat. Atuh puguh we Ki Batara harita kacida kagetna. Gentak mundur ka tukang sababaraha lengkah lantaran nyingkahan eta panaraja. Sanggeus kitu aya di tukang Ki Batara harita serepet ngalugas pedogna. Jang nahan eta pedang. Pedang harita muter lir ibarat sinar anu aya cahayaan warna bodas muter di hareupeun eta Ki Pedang Sakti. Ari Ki Batara bingung lantaran manehna kudu kumaha carana hayang ngasupkeun serangan sedangkeun dia hareupeun awakna Ki Pedang Sakti katingali pedang anu muter lir ibarat kolecer. Waduh, bahaya aingnya. Lamun kieu aing bakal bahaya. Ceuk Ki Batara harita bari nangtung mancuh bari ngawatek kekuatanana. Ngagunakeun jurus-jurus anu ampuh pikeun ngalawan eta pedang. Corelat harita Ki Batara ngacorelat bari sarua muterkeun pakarangna nyaeta mangrupakeun bedog. Belentrang, dua patagarang harita diaradu nepi ka ting buricak. Dua nana harita mundur ka tukang aya kana dua lengkahna masing-masing. Tetela anjeun masih kena bisa ngalawan. Hebat euy. Ceuk eta si Pedang Sakti bari corelat deui harita nyusul tepus teu ngadaguan jawaban Ki Batara. Corelat pedang harita dekuak gawik nu maksudna rek nyecerkan awakna Ki Batara. Ki Batara harita rada telat. Fuck, harita Ki Batara palebah beuteungna kabeunangan ku tungtung pedang atuh. Ser getih harita katingali muncrat tina palebah beuteung Ki Batara. Corelat Ki Batara harita mundur ka tukang lantaran ruas beuteungna ampir we bedah ku pedang. Beuteungna karasa peurih lantaran harita tungtung pedang nyokel kana palebah beuteungna nyabet saeutik nepi ka bajuna rangsak. Eta nu si jurus pedang sakolepat manehna luncat ka luhur nu maktudna arek nyapu kana beheungna Ki Batara anu keur nangtung. Barang harita rek deukeut tiba-tiba atanapi ujug-ujug aya batu leutik anu ngeuna kana pelebah pedang eta musuh. Yuk belentrang. Ki Batara kaget anu luar biasa. Manehna geus beureum sabab manehna geus teu bisa deui ngahindar. Tiba-tiba harita pedang ngeblentrang tur potong jadi dua. Atuh puguh we si Pedang Sakti harita ngaranyug kaget mundur ka tukang aya kana dua lengkahna. Pedang Sakti harita manehna kakarangalia geus aya hiji cirim anu sing sarua hideung. Puukna gondrong ari sorot panonna harita kacida pisan sekeutna. Eta anu ngaran Jakataru. Kaula anu ngaran Jakataru. Anjeun memang hebat. Tapi kahebatan anjeun jang ngabinasa eta musuh. Kaula teu nyarankeun lamun musuh eta nepi ka modar euy. Ayeuna wayahna kudu paadu hareupan jeung kaula. Ki Batara, maksud deh. Ki Pedang Sakti harita seri leutik.
Jadi anjeun anu boga pokal hayang niruan je. Jelas. Kaula mantak ngayakeun teh hayang nyaho. Jago mana wae anu memang unggul. Ayeuna para peserta geus beak. Anu unggul nyaeta Ki Batara. Ki Batara ngalawan anjeun tetela. Anjeun kejam anu kacida. Buktina anjeun arek maragatkeun nyawa Ki Batara. Ulah loba omong. Lamun hayang nyoba ngetes ka kaula. Ceuk eta pedang sakti. Bari mancuhkeun tangtunganana. Hade lamun kitu mah. Geura pilih awak aing. Hayang ti mana ilaing euy. Ceuk Ki Batara ceuk Ki Jakataru harita beri mencrong ka Ki pedang sakti. Ki pedang sakti ngadon nyengir. Sombong tetela anjeun euy. Kaula geus apal. Saha di anjeun? Naon anu dipigaboga ku anjeun? Ilmu naon anu dicangking ku anjeun kaula geus apal? Ceuk Ki Batara harita bari nyabut pedangna tina cangkeng anu belah katuhu. Serengkeun ai cangkeng anu belah kenca geus potong pegat pedangna. Dipiceun ku Ki Batara dialung ku Ki Jakataru dialungkeun atanapi ku Ki Batara ku Ki pedang sakti maksana teh. Aduh, punten pamirsa, ya duh. Deui kapabaliut kieu. Dipiceun tina cangkeng aku Ki pedang sakti lantaran pedangna geus potong. Gurilap harita katingali pedangna ngagurilap. Ari Ki Jakataru harita pok di ngomong. Kaula hayang nyaho kekuatan anjeun. Nepi ka mana anjeun? Cing sok. Geura petakeun eta pedang teh. Geura hajarkeun kana awak aing. Mampu atawa henteu? Aing hayang nempok getih aing deuleu. Ceuk Ki Jakataru katingali harita Ki Jakataru sombong. Ari harita di antara anu lalajo aya nu maju ka hareup. Tetela eta nu maju teh geuningan Hendri anu hayang sidik ka jalma anu keur tarung. Sanajan harita diulah-ulah ku si Mamang tukang dagang, tetep we Hendri pokna teh cenah hayang ningali, Mang kagok cenah kitu. Teka ti dieu mah teu pati eces cenah kitu. Harita Hendri nangtung di antara jalma-jalma anu lalajo, di tengah anu lalajo. Oh, eta geuningan Jakataru teh. Jikan aing hayang nepi ka mana tah. Harita Ki pedang sakti muka seranganana jerelat jeleng. Ki pedang sakti ngadeuketan ka Ki Jakataru. Ari pedangna harita dipalangkeun dina dada. Ari leungeun anu sabelahna harita nyekal kana tungtung pedang. Lain kalah hulang-hulang kitu pedang sakti. Geura sok kaing geura kadekeun eta pedang teh, ha? Mampu atawa henteu tembus henteu kana awak aing. Setan anjeun Jakataru. Anjeun can apa saha kaula? Corelat harita. Anu ngaran pedang sakti ngacorelat sacorelat pisan bari ngayunkeun pedangna ngarah kana awak Ki Jakataru. Hawa tina eta pedang karasa tiis lire es anu memang sababaraha derajat tiisna. Corelat, huk. Serangan harita tiki pedang sakti ngarah kana awak Jakataru. Ari Jakataru ngahajat teu nyingkahan eta serangan. Harita serangan Ki
pedang sakti ditahan make leungeun Ki Jakataru. Bentrang atuh puguh we. Kaget anu luar biasa. Ki Jakataru bari mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Teteh lah geuningan. Bener. Anu ngaran Jakataru teh bener-bener ieu. Awakna teu teurak ku pakarang. Tapi aing penasaran ya. Jorelat teh harita Ki pedang sakti. Ngajorelat ayeuna mangarah kana pelebab beheung Ki Jakataru. Pedangna harita disilangkeun. Maksudna arek ngababat tina beheung kana dadana eta musuh. Rek ngabelah awakna Ki Jakataru. Ki Jakataru kawas tadi deui wae. Ngadon nangkep hariku. Hukuk. Pendrang harita tina awak Ki Jakata atau pikir tina awak Ki Jakataru harita keluar seuneuk dir ngapuricak katiban ku pedang anu kacida seukeutna. Gebeg deui wae harita. Teteh lah. Ki Jakataru teh lain jalma sambarangan geuningan. Aing teu mempan. Wah, lamun kieu aing lain kudu ku pedang jigana mah ieu mah. Jakataru. Kunaon? Tunduk ka aing. Tawa ampun ka aing. Anjeun ulah sombong Jakataru. Sanajan aing disebut si pedang sakti. Tapi kemampuan aing lain ukur dina pedang deui. Kaluarkeun sakabe aji kasaktian anjeun euy. Aing hayang apa nepi ka mana kakuatan anjeun. Ceuk. Ki Jakataru harita nangtang ka Ki pedang sakti. Harita Ki pedang sakti teu loba omong. Raketek manehna harita nangkep harigu. Leungeunna disilangkeun dina pelebah dadana. Katingali harita leungeun Ki Jakataru, leungeun Ki pedang sakti ngageter. Bekilila beki tarik. Bekilila beki nyolodor eta leungeun ka hareup. Bari jeung tetep ngageter. Ari Ki Jakataru kerung. Sebab ajian anu kitu manehna geus pernah apal ti guruna anu disebut eta ajian gelap saleser. Da si pedang sakti ngabogaan aji gelap saleser. Waduh, aing bahaya mun kieu. Cik harita Ki Jakataru bari manehna oge sarua ngawatek kekuatan ajianana jang ngabendung serangan nu disebut aji gelap saleser. Harita Ki pedang sakti ngagorowok modar sia. Harita katingali aya haseup anu warna hideung marengan kana seranganana Ki pedang sakti. Ari Ki Jakataru harita manehna mundur ka tukang aya kana dua lengkahna nyingkahan panyanarjang eta musuh nyaeta Ki pedang sakti anu terus ngadesek ka manehanana kabubat babit seranganana harita. Nu antukna harita eta serangan tumiba kana pelebah dada Ki Jakataru. Yuk gedug das. Waduh. Jolong Ki Jakataru harita mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Lantaran dadana harita kagedor ku dampal leungeun anu memang dieusi ku tanaga kabatinan anu disebut ajian gelap salisir. Harita katingali dina dada Ki Jakataru katingali aya haseup anu ngelun. 5 dampal leungeun atanapi 5 ramo katingali nempel dina pelebah dadana Ki Jakataru. Waduh, urang ajar sia. Geus wani-wani sia nempelkeun ajian gelap salisir ka aing. Dikira aing teu apal. Geura tarima ajian aing. Ceuk Ki Jakataru harita bari nyerang. Aneh, serangan anak lain luncat tapi Ki Jakataru harita ngakuluntung. Manehna gugulutukan jiga batu anu gedena keranan. Mane awakna katingali buleud. Harita gugulutukan ngunag-ngunag kana awak Ki pedang sakti.
Ari Ki Pedang Sakti manehna apal naon anu dilakukeun ku Jakataru. Terus Ki Jakataru luluncatan terapi Ki Pedang Sakti luluncatan nyingkahan panarajang eta musuh. Anu antukna harita Ki Jakataru hudang bari ngawatek kekuatanana. Karasa aya angin anu kacida panasna debak kena awakna Ki Pedang Sakti. Atuh puguh we Ki Pedang Sakti kaget anu luar biasa. Sabab awakna asa kakunci teu bisa gerak teu bisa naon. Dina poe ayuna dina peuting ayuna ilaing kudu modar dina leungeun aing. Corelat harita Ki Jakataru ngacorelat ngadeukeutan kana awak Ki Pedang Sakti. Leungeun anu belah kenca harita ditojokeun kana pelebah dada eta musuh. Barang harita leungeunna rek antal kana pelebah leungeun kana pelebah dadana Ki Pedang Sakti. Ujug-ujug harita aya hawa anu kacida atanapi aya angin anu kacida gedena ngadorong kana awak Ki Jakataru. Atuh puguh we Ki Jakataru harita mundur ka tukang sababaraha lengkah lantaran teu kuat ngimbangan eta angin anu kacida tarikna. Barang keur kitu harita katingali aya nu ngacorelat di hanapeun panggung ngacorelat kaluhur. Awakna diri ibarat bayangan anu memang dekat ciri-ciri anu aslina. Barang geus tepi ka panggung harita clek nyeng clek dina hareupeun Ki Jakataru atanapi dina hareupeun Ki Pedang Sakti. Jakataru ngenalkeun kaula Henry. Barang ngadenge Henry Ki Jakataru harita ngakurubu. Henry, maksud anjeun Henry nu mana ieu teh? Tangtu anjeun geus ngadenge Istana Baliuh. Bener. Kaula Henry ti Istana Baliuh. Gebeg atuh harita karasa hatena asa seber lantaran manehna apal sanajan teu pernah papanggih jeung anu Henry penguasa Istana Baliuh. Tapi manehna apal carita-carita jeung beja yen Henry ti Istana Baliuh teh jalma sakti mandraguna saucap nyata saciduh betu. Jadi anjeun Henry ti Istana Baliuh. Bener kaula Henry ti Istana Baliuh. Ekna naon anjeun ngahalang-halang kaula? Jalma anu teu berdaya. Nah wajib ku anjeun dipodaran. Tantu. Sabab ieu manusia anu ngaran si Pedang Sakti geus nyieun hiji kasalahan. Anjeun oge geus nyieun kasalahan. Kunaon? Lain dipapatahan, lain diajarkeun ku anjeun. Lain kalah anjeun anu rek maehan ieu jalema make kakuatan anjeun. Setan jalma anjar pinangih sanajan aing geus apal kana ngaran maneh. Tapi aing can apal kana kasaktian maneh nepi ka mana. Hayo urang tarung jeung kaula. Hade lamun kitu mah. Ceuk Henry harita bari nangkep harigu siga-siga halin arek gelut. Corelat harita anu ngaran Jakataru ngadeuketan ka awak Henry. Sedengkeun ari nu ngaran Pedang Sakti harita cicing di sisi panggung ningalikeun ketakna eta dua jawara anu rek ngadu jajaten. Ulah samat kaniaya lamun aing modaran anjeun. Lamun sakirana sanggup anjeun modaran kaula. Lamun anjeun bisa modaran kaula. Beuk teh teuing kaula mari ridho. Ceuk Henry harita ngomongna teh tenang nakeranan. Bangun karingrang bangun kasieun
ku ngaran Jakataru anu memang ngarana singit, ngarana memang geus nepi ka aun-aun. Kurang ajar lamun kitu mah anjeun nangtang ka kaula. Memang kaula nangtang. Kaula yang apal. Sakumaha kemampuan anjeun anu cenah mah anjeun teu mempan ku senjata. Boga kasakten, boga ajian anu sakti. Kaula yang apal. Setan, kurang ajar. Corelat harita. Ki Jakataru nyerang. Ka Hendri make kekuatan anu anu penuh. Ajian anu kacangking kumanehna diketrukeun harita. Pikirna ameh teu tereh ngelehkeun eta manusia. Ari Hendri harita teu sugan masang kuda-kuda atawa naon kalahka nangkep harigu bari gadona yang heuy ditangeui ku leungeun katuhuna. Kurang ajar anjeun geus ngahina kaing. Ngahina naon kaula mah teu ngahina. Eta anjeun make jeung nangkep harigu bari nangeui gado kitu nandakeun anjeun geus ngahina kaing. Lamun disebut ngahina nyapek teuing ka kaula mah terasa ngahina. Ieu mah geus kajadi kabiasaan kaula we. Ceuk Hendri mani tenangna keranan harita teh. Atuh nyel harita. Ki Jakataru amarah anu luar biasa. Sakolebat Ki Jakataru harita ngirimkeun serangan ka Hendri. Ari Hendri harita teu ngobahkeun awakna. Barang harita awakna arek kakeunaan ku leungeun Hendri. Hendri kurtibah niup eta awak Jakataru. Anu tumibana harita ka Jakataru ibarat ditiup ku angin anu kacida pisan gedena. Waduh, ngoleang harita Jakataru ngoleang lagrag kahanapeun panggung. Lantaran kadorong ku angin tiupan Hendri anu memang rosa luar biasa.